duduknya. Ah, tuh ada di mana tuh? Moang kayak di amparan lah. Ya tuh. Ah, meni enakeun kieu nya indah tempatna. Iya tuh Neng, mau agak-agak mau Neng ka dieu mah pasti indah lah tempatna tuh. Anjir si bos Areta jeung awewe pasti mah selingkuhan. Pajeg aku urang sampeurkeun. Saha eta ah? Aing masih panglima deui aing mah. Aing pi bahayaeun ieu. Aing sinten dibejakeun ka pamajikan aing. Oh, eta mah si panglima, rerencangan AA. Oh, gitu ah. Heeh. Kenal si panglima ka dieu? Ah, biasa bos tos nguseup. Satu eta bos. Kela Neng kedap antosannya. Juga dak dia. Dan Neng ya utang beja-bejanya. Heeh sok. Ya. Yuk tapi yuk. Ini cicing enggak apa-apa ya. Oke. Ya. Ya siap. Ya, ulah beja-beja ka pamajikan heeh. Oke beres lah. Heeh sok Oke nya. nya. Abi tinggalnya. Heeh sok. Ya Neng. Ah, ka warung heulanya beli rokoknya. Oh, atuh ah, ulah lami nya. Heeh, sok antosan lah sakedapnya. On, siap. Di mana maneh Panglima? Ah, biasa geus nangan duit. Ka mana tuh anak muda? Jangan duit. Jangan duit mah digawe ken. Bisa melos-los leumpangan anjing siga nu burung. Nah sia kakak nyebut nu burung ka urang. Ya anak muda. Tuh tadi aya nu geulis di ditu bahenol di basarangan. Anjir. Di mana Panglima? Alus teh awewena euy. Panglima mah atuh masalah awewe mah nya geulis atuh anak muda. Aing, manis kate pani si Mama Rabi gikian kehead. Ya, tunjukkeun di mana awewena ya. Ya, kan besok tak urang pajenting mayar ka maneh Panglima ya. Nah, anak muda anu kieu teh usaha leuleumpagan. Hayolah di ditu yuk. Heeh, nam ayo, yam. Ayo. Di mana? Di mana kehead? Yo nya. Tuh anak muda. Itu awewena nu dempon ka cida madepnya. Wacing. Heuh, demplon kitu Panglima sia bisaan euy. Ya heueuh atuh. Ayo anter aja. Lamun urang mah ka WC ieu teu kuat. Cih, heula atuh nunya. Nya, urang teu lah. Sok. Bye. Bye. Neng, kamu teh lagi ngapain di sini sendirian? Lagi lihat pemandangan ah. Oh, lihat pemandangan. Boleh kenalan gak ini? Oh, boleh, boleh. Oh, makasih ya. Kenalin atuh, nama aku nih. Nama aku si anak muda ya. Oh iya anak muda, nama aku Iis. Oh, Ini maaf tolong dilepasin. oh, nama kamu Iis. Cantik banget namanya. Mang. Tuh tadi di saung anu keur selingkuh jeung terkikuk-kikuk. Di mana sih eta Panglima? Oh, tuh di saung hayu atuh. Ayo. Bapak Tuh, kamu. Mang. Awalnya jeung lalakina. Kok tahu? Ya iyalah, karena sudah menusuk-nusuk hati aku. Allah. Hei anak muda, lo gawe duaan ngokotoranan lemur. Berdua-duaan di saung. Dua. Apa? Aduh, teman yang lobaan kieu sieun. Tenang, Neng, tenang. Ada si anak muda, udah tenang aja. Naon sih, Mak? Ngotoran lembur kumaha, Mak? Padahal ieu mana keur ngokotoran lembur. Kok ini RT kan sih? Aduh, Ali mah mah mun di RT-keun mah. Tenang, Neng, tenang. Panglima, kapan mana nunjukeun lagi ieu awewe di dieu? Ah, tama ya, Mak, si Panglima, Mak. Nah, mana kakak bersekongkol di si Marabi jeung si Uge. Nah, jadi ka urang teh, urang gen apa cek si Mang Uge. Nah ka urang apa cek mana? Terus ayeuna mah, amit areh aman mah ya mending kena ieu we ya. Nuh, aing geus dikode deui wae ku si emak. Tenang, Neng. Ya, Mak. Nak geuning 100. Sok kurang-kurang ieu jam teh 3-an tuh. Oh, omanya 100 temain pisan atuh. Oh nya. Aduh, aing ikal ka diperes. Neng, kumaha tuh, Neng? Tos we aing keluarkan we aman ieu. Tuh, Neng, atuh, Neng. Aing apes. Ya, Marabik tah ditambah 200 deui tah kop ya. Tah kitu hiji ewang. Sok dah, ini mah lanjutkan, ini mah. Well. Bye. Well, ah. Aya aing apes aja ya, Mama Marabik. Neng, lanjut lagi ah. Ya, bagian mana? Ya 100. Nuhun mak euy. Ya 100. Oke. Tah, urang mah rek baliknya. Urang nuhun ya. Ya sok. Bieu ti si emas 100. Tadi ti si anak muda 100. Ti si bos Areta 100. Tah anu kieu jalan-jalan usaha teh jadi 300 ribuan.